Nabi sallallahu alaihi wasallam mautul ulama salmatun bidin wa qala aidan mautul ulama dulmatun bidin. Al-hadis. Al-mukarramun, jajaran para alim ulama, wabil khusus Pakasana Burung, wabil khusus Habib anu kusim kuring sadap tepi burma, anu mudah-mudahan doakan kurang sadaya salamina mulia jadina hidayah Allah sadina ya Allah dibimbing bukan ituan mantena mudah-mudahan dipanjatkan yuswa anak anu barokah diberikan rezekina anu barokah dibasihan ilmu anu manfaat masalah dunia akhirat anu kusim kuring sadar tepi rumatan mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Ta'ala. Oke khilaf sadayana bapak-bapak miwa ibu-ibu para pemuda pemudi santri wa santriawati anu kusim kuring sadar tepi urma anu mudah-mudahan jantan wasilah sadik di majelis kalawangking ilmu anu manfaat mampu dimanfaatkeun ku dirina sewana ku dirina masing-masing anu kusim kuring sadar di urna oge anu mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabadana sim kuring aturkeun salam dina kawis kaislaman maka orang sasarengan panjatkeun puja puji ka Allah Rabbul Jalil anu alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah urang sadaya dina ieu saah dina ieu waktos dina ieu wengi paratos biasa riumu puluh paketu lawu pamprok joho patepang wajah dina nyupri kariduan Gusti dalam tolabul ilmi mudah-mudahan ieu riungan dilebetkeun kana riungan istima'an makbulan wa istima'an mubarokan dalam arti ieu riungan kalawan riungan dilebetkeun riungan anu dimakbul ku Allah Ta'ala riungan anu pinuh ku barokahan tur diberahkeun ku Gusti Allah Ta'ala anu mudah-mudahan kadituna kalawan urang disalametkeun dibagyakeun dunya para ka akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tilap selawat wa salam anu mudah-mudahan dicurah limpahkeun ka paduka termulia yakni habibana wa nabiyana amdin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilap kakulawargina para sahabatna kepada tabi'in asbabut tabi'in dudugi ka urang sadaya selaku umat mantena ilbatkeun umat mutaakhirin tegasna akhir zaman mudah-mudahan urang sadaya kajumlahkeun umat anu
kenging syafaat di junjungan alam yang dikanting Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena jatuh isab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Hadirin kaum muslimin anu dimuliakeun ku Allah taala. Lebih nanti pada saudara dan saudara tapi pengirangan karena emot kewajiban saur Nabi balik wahani walau ayat sanes hartos pribados tiasa sanes hartos pribados mapatahan sanes hartos pribados ngalalangkungan beda ia suatu kewajiban lamun ieu kewajiban teu dilaksanakeun hukumna dosa kumargi sakitu ulah ditinggal anu nyariosna tapi tinggal anu dicarioskeun ulah ditinggal anu ngarugikeunana tapi tinggal tina masalah anu anu didudukeunana. Mudah-mudahan sadayana pribados ngadugikeun kana sebagian kewajiban silih wasiatan silih nasehatan dina kalimat amal ma'ruf nahi mungkar dina kalimat wasarimu ataha dina kalimat mastabiqul khairat lamun dipayuti tidak kasadayana bilih mah engke dinana lika ngadugikeun suatu kewajiban pribados hapunten bilih lepat dina osanana lepat dina maknana lepat dina ngamaksadanana mudah-mudahan usadayana nyaeta aku anu kasuhun pribados dina ieu saat insyaallah nyaeta urang judulan nyaeta urang kudu ingat kana maot nyaeta di kudu maot naon margina sabab lamun ningal kana realita kenyataan dina zaman anu ayeuna siga jalma-jalma teh bakal hirup salawasna bakal hirup di alam dunia anu langgeng padahal mah di alam dunia teh dilami kumaha sakitu mudah-mudahan ngajadikeun sababiah urang ingat yang urang malang di alam dunia urang mal salawasna di alam dunia pasti bakal balik ditinggalkeun ke alam dunia. Ieu teh ibu jelas teh ieu. Jelas. Suarana rada kieu. Biasa rada tereges gitu. Tong ageun teh ieu. Pulungna ageun teh saresna. Ieu teh. Urang rada alit namanya. Bios Bu. Ya. Naon margina urang sadaya dina saat anu ayeuna pribados nyaeta ngabahas dina masalah di rumah. Hartina ingat kana mau. Sabab teu sagede jelema ayeuna kadang-kadang nyata jelema kada poho kana mau. Rupina pribados biasa masuk itu. Cek sebagian hadis Rasul nyata ari mau teh seperti jalan. Ibu bade ka pasar pasti ngalangkungan jalan. Bade ka pasir ngalangkungan jalan. Bade ka tolakul ini harteu ka majelis ilmu tegasna di ka dieu ka ieu patempatan pasti ngalangkungan jalan. Tajami kadang-kadang teu ingat teh yen urang teh bakal mau. Ari mau teh seperti
bumi ngalangkungan jalan, masuk bumi tetap pasti ngalangkungan jalan. Jadi maut teh kaya jalan. Sadayana ieu ahli naon? Ahli kubur. Bakal jadikeun ahli kubur. Yen urang teh bakal maut. Manteku. Kadang-kadang orang teh poho. Saur hadis sesebagian katerangan. Wonten yen urang teh kudu seueur kudu sering ingat kana maut. Aja kudu sering urang kudu eling kana naon? Kana perkara anu mangka ngaruntuhkeun megatkeun nyaeta kana naon? Kana kanikmatan, kana kaminahan anu aya di alam dunya. Dimaladati artina anu ngaruntuhkeun anu megatkeun. Kana naon? Kana kaneunahan. Saur sahabat naroskeun ya Rasulullah naon anu sebutkeun anu megatkeun anu ngaruntuhkeun kana kaneunahan alam dunya. Diwala ku Rasulullah nyata al mautu yen eta teh anu bakal megatkeun kana naon kaminahan alam dunya teh maut bakal maut. Sebagian dawuh Allah dijelaskan sakur-sakur awak-awakan tentu bakal kageunaan kumaha maut. Urang sadaya bakal maut. Tapi kadang-kadang urang masih gak moal maut, mohon. Osok imut atawa ingat kana maut, ingat teu? Ibu ingat teu? Ya Allah. Siti Aisyah nyaurkeun ngaroskeun ka Rasulullah, ya Rasulullah, naha dikumpulkeun di alam mahsyar nyaeta sarta jalma-jalma anu maut syahid. Saha lian ti jalma anu maut syahid artina nah eta jalma anu maut syahid jeung anu teu maut syahid bakal dikumpulkeun, bakal disarengkeun jeung maut anu maut naon? Jalma anu maut syahid. Jawab Rasulullah, Aisyah, naam. Sumuhun bakal dikempelkeun eta jalmi jeung jalmi anu maot syahid, jalmi anu lain maot engke di alam mahsyar. Aduh ya Allah, bakal kumaha nya. Anu mana atuh anu bakal dikempelkeun jeung jalma anu maot syahid teh? Cek Rasulullah, man dakarul maut nyata jalma anu ingat kana maut fil yaumi dina tiap-tiap poe wal lailati jeung dina tiap-tiap detik nyaeta sabarha isrina marratan 20 kali ingat sapoe saeutik eta ingat kana maut. Ai urang ibu sabaraha kali sapoe saeutik ingat kana maut? Bu sabaraha kali cek Rasul anu bakal dikumpulkeun disarangkeun jalma anu maot syahid teh jalma anu ingat unggal poe unggal peuting nyaeta 20 kali ingat kana maot. Urang mau jeung ingat kana maot sedeukeun ari maot bila mana datang teu meunang di engke. Lamun urang hayang maot teu meunang di hoyong. Kadang-kadang sebagian keterangan datang maut teh nyerentak teu apal datangna. Ai urang kadang-kadang asa bakal lila di alam dunya. Poho kana maut. Kumaha eta ngintip malaikat saha? Israel. Ya Allah. Dan tepat sakaki teu ninggal kana kolot teu ninggal kana orang. Dan teu sakade alam milaan kolotnya paneuri budak orang. Teu sakade mohon anu ngora milaan anu kolot mohon tesakedi bila mana datang maut itu menang di engke. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kade Bu, ya Allah, kadang-kadang poho cek Rasul wih kan tadi kade urang kudu dikir kudu ingat urang anu ngadobrak kana kaneunahan anu aya di alam dunya. Naon? Tuna
sejen di mana-mana nyaeta maut ibnu Adam anak Adam pegat sakabeh amal terkecuali tiluhur rupi anu moal pegat. Tak kadang-kadang ieu kurang sadaya kadang teu diperhatoskeun. Mohon. Mana anu moal pegat nyaeta hiji sedekah jariyah. Cing ibu. Sedekah jariyah. Alhamdulillah dipayuna. Alhamdulillah. Asal sedekah jariyah. Soadi. Seperti apa keur amal akhirat kadang-kadang kurang mah 2000 teh asa gede 5000 teh asa leuwih eta teh keur amal urang amal akhirat kadang-kadang urang mah keur kalimatan dunya anu teu aya manfaatna mah kadang-kadang dibeulikeun mohon contoh HP 2 juta ya 3 juta 4 juta sedekah mah serek teh 2000 eta teh keur amal eta amal naon amal akhirat tapi kadang-kadang urang mah sok pikir lamun aya ajis dina eta teh ajis teh aya anu 100.000 aya anu 50.000 aya anu 20.000 aya anu 10.000 aya anu 5.000 2.000 jeung 1.000 cing kira-kira geuleyeun teh eta ari dina Jumaah di batu mah sok geuleyeun bodak nya da ditinggal atuh diri teh kusal-kusal teh da ditinggal teh dina nu pangbadak mah 100.000 ditinggal teh dicokot 100.000 asupkeun deui teh anan teh dua ditinggal teh 50.000 diasupkeun teh ditinggal hukum diasupkeun deui kana peksa gitu nya kan padahal teh ya pak gitu nya padahal eta teh keresahakeun urang kene kadang-kadang linu pambadakna kadang-kadang pangleutik ya eta teh sedekah jariyah anu moal pegat di dunya para akhirat tapi naha urang masuk lebar mohon saking mutan ibu kira-kira osok itu tara lamun ibu nyanak 100.000 jeung anu 50.000 jeung 10.000 cek kira-kira anu rek disodaqkeun jariyah anu 100.000 atau 50.000 2.000 atuh ya kadang-kadang 10.000 ku dituker heula urang mah anu 2.000-an nya bari ditinggal heula bisi asup 2 jadi 4.000 asal rugi padahal teh eta lain keur batur tapi keur diri sorangan amal sedekah jariyah ya itu ibu urang kadang-kadang mana cek katerangan nambe kade urang kudu ingat anu bakal ngadobrak naon kana kangenahan kana naon kalimatan dunya teh nyaeta mah sing ingat teh kana mau jadi urang teh kudu sawis-sawis keur urang mah mau sabada maot urang teh kade kudu dipersiapkeun urang teh keur urang nalika maot jeung nalika urang di alam kubur urang nalika urang kaluar di alam kubur gitu seingat nah nu kadua nyaeta mana nyaeta au ilmin yuntafa'u bi ya ilmu anu di alam manfaat lain ku seueurna tapi ku diamalkeun dimanfaatkeun eta ilmu anu aya ibu apal jampe wudu diamalkeun digunakeun dipigawe apal jampe salat dilaksanakeun eta teh manfaat gitu sanaos urang seueur ilmuna apal sagala ilmu tapi lamun kirang urang manfaat kadang-kadang teu mampu urang diamalkeun kade eta ibu kira-kira urang milih anu mana urang seueur ilmu teu manfaat atau urang sakedip ilmu anu manfaat amalkeun atuh
gitu ya. Tak eta anu moal pegang ilmu anu manfaat. Mana contohna ilmu na Rasulullah, ilmu na sahabat Rasulullah, ilmu na para alim ulama itu manfaat. Kayak masih kena cuma mohon para waliullah eta teh ciri-ciri ilmu anu manfaat. Urang biasa sholat ngelangkungan guru urang, biasa urang naon abdas ngelangkungan guru urang biasa urang contoh punten ngalaksanakeun suatu kewajiban, contohna urang zakat atau urang haji, urang puasa, eta ngelangkungan guru urang. Eta teh ciri-ciri bila mana eta ilmuna diamalkeun ku murid-muridna berarti eta ilmu anu manfaat. Tak urang teh ulah ningali ku seueur jeung sakadina tapi kudu urang biasa ngamanfaatkeunana kana eta ilmu. Kapan urang cilaka lamun urang nyeuna urang pakaran contona arif pasti bakal arif bila mana urang teu api. Lamun urang macul pasti urang kapaju bila mana urang teu hati-hati. Pan kitu ilmu oge kadang-kadang ilmu anu manfaat anu bakal nyelametkeun, tapi aya ilmu teu manfaat anu bakal nyelakakeun. Kade itu anu katilu mana nyaeta ilmu anu katilu nyaeta murangkali au waladin sholihin yad'u lahu. Barangkali anu saleh anu ngabahakeun ibu rahmah lain unggul atau sedaya masih kena aya sok didoakeun. Eta ciri-ciri murangkali anu saleh. Ya para pemuda eta sok ngatakeun kan? Ibu-ibu atau sentut dan ibu rahmah sok ngatakeun ka ibu di karang. Sok ibu asal alhamdulillah pantes Pak ngedoakeun atau minimal Allahumma firli dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kadang di Al-Qur'an Rabbana firli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Eta kan gitu. Eta teh ngadoakeun. Lain mukul ka ibu rahmah ka sakabeh jalma mukmin didoakeun. Zaman berat sadaya punten sing hati-hati. Cek sebagian keterangan nyaeta bakal diakhirkeun nyaeta dosa anu teu diistighfaran engke dina poe kiamat nyaeta kena siksa adab ti Allah. Tapi anu bakal digancakeun nyaeta dosa anu doraka ti murah rahmat. Entong ke di akhirat di alam dunia ge bakal karasa. Eta cek sebagian kata Rasulullah. Mana urang sadaya ka ibu rahmat sing sae. Atau orang teh minimal ku bahasa, minimal ku tingkah, minimal orang ku naon, ku akhlak, ku paripola. Jalan tadinya orang doakeun ibu rahmah. Eta teh ciri-ciri jalma anu saleh sareng salihah. Mudah-mudahan urang sadaya ieu dibentuk dijadikeun nyaeta urang kali anu saleh sareng salihah. Amin. Siapnya dan cilaka kabina-bina lamun jalma anu doraka ti ibu sareng tira. Mudah-mudahan ieu pangosan anu ayeuna jadi urang kali anu saleh sareng salihah. Amin. Uy. Naon hargana urang kudu ingat kana maut. Cek sebagian katerangan nyaeta ari maut teh aya 4 rupi. Hiji maut ulama, kadua maut jalma anu durham. Katilu maut jalma anu miskin fuqara. Kaopat maut jalma anu jadi pamimpin raja umaro. Saur Nabi bila mana maut na ulama eta teh dilibatkeun zulmatul fiddin. Artina poe dina agama. Bila mana maut ulama para alim ulama eta teh poe dina agama. Lamun poe dina agama bakal cupat-capat lempang oge bahasa kasar mah nyaeta papah.
urang teh bakal ngato lamun urang poe cobian ge palingan leumpah bakal tumpak sampah ngato tahu lama teh bila mana ulama bakal naon poe dina agama saur Nabi bila mana maut ulama eta salmatun fidin bakal ngajadikeun perpecahan dina agama. Naon sababna? Sabab poe dina agama jadi jalma anu bodoh pecah dina agama. Bujang-bujang ayeuna teh aya ulama masih kena seueur ulama ayeuna perpecahan dina agama. Mohon ya teh sanes-saneskeun anu teu buktos kan. Bujang-bujang ayeuna tos teu aya ulama, masih kene seueur ulama, tapi ayeuna kadang-kadang seueur perpecahan dina agama. Mohon salmatun fidin perpecahan dina agama. Gitu. Jadi sebagian hadis di mana maut para alim ulama bakat nangis alaihi ka itu anu maut para alim ulama saha ahlus samawati wal ardh ahli langit jeung bumi nararangis sabaraha poe sab'ina yauman 70 poe di mana ulama ngandungkeun ahli langit jeung bumi nangis 70 poe 70 dinten aya urang maut ulama bujang-bujang nangis nalangsa oge henteu. Mohon ngopi ulama ngaturkeun nangis teu. Ahli langit jeung ahli bumi mah nangis 70 dinten saur Nabi. Nah hampir nangis sabab ulama warasatul anbiya. Ulama teh ahli waris para nabi. Ngaturkeun ahli waris nabi nahan teu jerik-jerik acan urang mah. Ahli langit, ahli bumi mah ya salin ti jalma mah eta teh nangis. Jadi cek sebagian katerangan teu cerik naon saking teu. Cek sebagian katerangan bila mana nguping ulama nganturkeun. Di mana ulama ngaturkeun teu nalangsa acan eta sebagian katerangan bahwa munafiqun. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Pan kamari sabada nyata sasi Ramadan kajumlahkeun ulama besar para habib ngaturkeun cerik teu uningan teu sebagian nyata 80 sekian langkung. Apa orang teu nangis? Dan saogean eta jalma lamun kitu teh cek sebagian hadis mah eta teh munafiqun. Jalma munafik eta teh. Jalma munafik banget we. Eta teh ahli neraka. Lalu kan urang teh nya man urang teh seingat lamun urang maot silaka maot ulama sabab ulama teh senterna nyaeta sakabeh jalma cahayana sakabeh jalma lamun teu aya ulama poe dina agama perpecahan dina agama cilaka teh eta bujang ayeuna teu aya seueur ulama oge kadang-kadang ayeuna perpecahan dina agama teh moal kadang-kadang ngajadikeun papaseaan pertengkaran moal perpaduan permusuhan kitu ayeuna mah eta teh ciri-ciri jalma anu bodoh jalma anu poe dina agama. Kadang-kadang ka ulama ayeuna mah ngejek ngresep ngewa ka ulama urang ngewa teh naudzubillah jadi urang kudu ngahargaan ka ulama
dunia, aya ulama akhirat. Aya ulama dunia akhirat. Kade urang. Sempat suratnya pilih teh. Itu mudah-mudahan guru-guru urang yang pas itu cuma nang dipanjang suka berkah. Ilmuna manfaat maslahat. Dengan bimbing nyaeta umatna kalawan dibawa kana jalan anu dipikari doa Gusti Allah. Amin. Amin. Ibu turun teh. Pak setengah salapan. Pribados teh itu bojor teh. Ini mah bapaknya mau dilatih nyeri mastaka. Tapi dengan kiamat ya Allah. Ya. Insyaallah Ibu mudah-mudahan ya Habib sertifikatnya diangkat ya umat Kanjeng Nabi anu kenging sapaan mudah-mudahan sih kira-kira urang pantes urang ayeuna sapertosna ku amal tu pira urang hayang surga pantes teu pantes Bu Ibu pernah ayeuna sapertos kali itu ka mana ayeuna sapertos ka tempat raja katos teu kumaha eta tempat raja kira-kira ayeuna bakal raos atawa henteu ujung-ujung ka tempat raja mohon ayeuna ka dieu ka bumi bupati kantos teu henteu atawa ujung-ujung ka bumi bupati ka ieu we ka bumi camat kantos henteu henteu urang ku kira-kira bakal raos eta bumina moal eta teh meulina teh lain ukur ayeuna 100 200 1000 2000 1 juta 2 juta ratusan bahkan miliaran triliunan mohon iya dek meuli surga ya Allah oh sigan gampang cek hadis Rasul punten jalan ka surga mah naja seueur hahalangna seueur godana seueur rintangan ayeuna kieu we cek sebagian keterangan orang tolabul ilmu itu suatu kewajiban wajib hukumnya tapi tersadar ya apa umat Islam ngajalankeun tolabul ilmu poho we pat ieu teh are hoyor lebat ka surga cek sebagian keterangan tolabul ilmu suatu jalan anu bakal ngagampangkeun kana jalan surga tapi nahan jadi supri urang nahan jadi supri jadi orang mah subetkeun lain amal tapi amal ari amal mah kuhamja ari amal mah nyata kuain ari amal benten jeung amal ari amal mah maknana nunggu anu jauh pi hasilna nunggu urang aya asup ka surga tapi tara daek amal cek hadis Rasulullah al insanu yudabiru wallahu yuqaddiru itu manusia cuma ayeuna naon berusaha tapi Allah yang menentukan orang masih siap usaha sakuat tenaga Allah anu nantu atuh urang teh neangan jalan ka surga teangan urang jalan syariat sakuat tenaga mana yang bakal urang nyupri atau asup kana surga teangan urang jalankeun tah ari geus urang sakuat tenaga mah urang nyengatkeun Allah anu nantukeunana tah mudah-mudahan ku amalan ayeuna kadang-kadang orang mohon atau saja atas gua orang beri surga saja hebat kan hebat lamun bener orang bakal asup ke surga kuwaku anu saja iya erang teh mana hirup teh kudu sekaisin atuh lamun bahasa kasar sebelum bakal erang sholat urang gitu zakat tuh puasa tara haji makomo sedekah jariah urang mah meuli aduh ya Allah ari hoyong asup ka surga cenah teu geus we urang mah teangan urang sangkan maut sahid jalma maut sahid bakal asup ka surga jihad ya hebat kan hebat eta sedangkan ia oge dilibatkan jihad fisabilillah dikir kalau itu jihad cek hadis lebih utama tinimbang jabatkeun pedang
dina jalan Gusti Allah dikir ka Gusti nasi ingat kurang teh bakal mau asalna urang mah teu aya mohon pasti bakal teu aya deh asal di mana urang teh keluar di mana urang mah keluar tina liang saha ibu mau saya ibu ada urang bidir tina naon urang bidir tina liang urang hirup di alam dunia melaan naon melaan liang urang akhirna maut bakal asup kana naon kana liang berarti urang mah melaan liang nepi ka pasea melaan liang mohon teu sakeutik jalma pasea silih bunuh melaan liang mohon silih siku silih sigem eta melaan liang berarti an berharga teh liang mudah-mudahan urang tinggal ka asup kana liang asok ayo tinggal asup kana liang berarti kudu tinggal maot oh aduh ya Allah saya ingat kana maot ya itu punten hari ngaji serius semuanya aduh siga nunutan siga nunutan ya Allah gitunya orang mah biasanya sok humor gitunya dibawa kana ngaji serius mah ya kan orang mah kira-kira pantas ibu aya kendaraan anu kalintang serem mohon kadang-kadang haunian ge haunian tapi ka ieu mohon cek ieu ngumpulkeun ari nyeuna anu hararese naha da sieun panggeulana oh nyeuna mah siap kadang-kadang naon ngaranna pasaran mohon eta teh kendaraan anu kalintang seremna da bojong-bojong aman teh nyian anu nyeuna ge kadang-kadang da sieun asupan ieu mah digotong ku batur kan sieun mau teh tapi cek sebagian keterangan jalma nu iman itu kesenangan hasratul mukminin eta teh ilmu teh hasratul mukminin nyata kesenangan keur jalma anu mukmin entong sieun jalma nu iman mah bahkan teh sebagian keterangan jalma anu maot teh jalma mukmin anu tapi iman jeung Islamna tapi amal saena dihampura dosana bakal ditinggalkeun nyata tempatanna surga teh anu bila mana maut hayang buru-buru digotong kana pasaran itu keterangan hayang buru-buru digotong kana pasar hayang lepat buru-buru kana naon kana ku sabab geus ditebokeun di tempat dengan surga dan ya Allah ayo urang kira-kira tuh kan ben dan ayeuna mautna para sahabat ben dan ayeuna orang mautna para waliullah aulia dan sebagian keterangan para waliullah mah eta teh nyaeta naon layam mutu teu naon wa inna ma jeung pastina eta yang takiluna hartina eta ngalih mindarin tina daerah mindarin tina desa mindarin ti alam dunya ila ukhra kana tempat anu sejen ahe teu naon layam mutu bojong-bojong ayeuna sapertosna sahabat waliullah wae eta teu layang mutu ai urang bakal kageunaan kumaha jalma anu sae sapertosna bila mana kaluar eta ruhna nyata seperti nyamut nyata buuk tina naon tina tipu lemes karasa nikmat jalma anu seueur neraka maksiat teu fungsi ditaubatkan seperti ya Allah nyata sapertos maut dan naon hibis tina naon tina daging kira-kira bakal kumaha eta rasana kira-kira bakal kumaha eta mah da urang mah ulun nafsi da ibadah mah bakal kakenaan dari urang mah wali lain ulama lain ya ajengan lain santri lain kira-kira we bakal kumaha mana cek ahli zikir mah buru-buru urang dijadikeun ahli zikir sakan ke bila mau mana mau urang ucapkeun kalimat tauhid la ilaha illallah eta teh ciri jalma mukmin ya teh ya Allah ai urang mah beujeng-beujeng pikir langka salat langka seueur kakantunan mohon bae ieu mah nyarios ka keterangan
Ulang oyong lebat karena tempat anu kalintang saya. Urang mah di alam dunya ada mah ka eta ka Iwan. Ada mah eta sapertos nata sapertos bumi anu sakitu kira-kira sabaraha biayana. Gede teh. Jarak waktu sakumaha. Aya urang mah waktu sajam hayang asup ka surga setengah jam geus kusang selesai. Ayeuna sapertos jam. Aduh geus teu kuat. Mau di surga mah hese. Seueur hakalanna mohon Ibu. Sampai komo ngaji serius mah ada teu betah. Mohon. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika astaqal badru alaina fakhtafa minhul buduru misla husni bara'aina qatu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Pak, terus lu pada taslim salah apa? Terakhir ada bingung. Ya Allah, jadi kumaha ada tension bisa dirobak. Pak Kausan tension masih kena betah. Sehingga beda di pasien betah. Pasien orang teh sekhar. Kan gitu, kadang-kadang ngawas matu sekhar mohon. Belajar TV ya siapa? Mohon. Sing ibu dari Mataram ngalajon TV nurut teh di Mataram, kasah kaputra di kaputri. Gitu. Pada mah dicontoh. Mohon orang gitu, mohon. Kadang-kadang orang mah karena kamosan, kadang-kadang orang mah gitunya. Kadang-kadang kalau penyakit cangkel, ararate, teu betah cali. Mohon gitu. Gitu orang. Begitu. Mudah-mudahan orang sadaya dina saat ayeuna cenah nusa teras namun dipanjangkeun yuswa sehat lahir batin wal iman Islam akidah ahlus sunnah wal jamaah. Urang kali deui urang. Mohon. Adi isin babi dia teh. Terus dengan ahlus sunnah wal jamaah kadang-kadang urang mah paberencana salat pagi kadang-kadang mohon. Kan hari ibu ada di bumi masing-masing, tapi kadang-kadang bapak anak, kadang-kadang berjamaah, kadang-kadang tak. Oh gitu orang. Oh pemuda mah kadang-kadang, orang mah ahli sunnah wal jamaah teh kan bahasa jeung carita, pan orang mah berjamaah teh kadang-kadang orang mah kurang alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berjamaah orang. Wah, kekumpulan mudah-mudahan
mudah-mudahan ieu kumpulan ieu mah dilibatkeun ahli dikir sabab ahli dikir eta di mana ahli dikir dilibatkeun kana pertamanan surga cek hadis. Amin. Siap dikir teh? Siap sholawatan teh? Siap teh? Buaya bu? Buaya sanes? Biasa. Ya Allah. Cek sebagian keterangan anu tadi diaoskeun Ibu. Dawuh Allah dina Al-Qur'an apa usaha ku Gusti Allah naon sadrahu dadana sadrahu manana sadrahu atena eta ja kana naon lil islami kana agama eta teh asup agama Islam teh eta teh dijumrahkeun ku Gusti Allah. Alhamdulillah nanti sebagian keterangan al-islamu teh al-amalu nyata amal lamun aku ngangkat agama Islam wayahna teu meunang teh kudu amal. Itu al-amalu amal. Eta teh asup kana agama Islam eta dijembarkeun ku Gusti Allah. Bahwa ari eta jalma eta naon? Ala nurin netepan kana cahaya birrabihi ti pangeranana eta jal. Berarti eta aya cahaya lamun jalma anu dina dadana aya cahaya insyaallah bakal bisa amal hartina biasa mampu bid'amal lamun aya dina cahaya dina hatena lamun poekeun bejeung tak eta apa. Jadi lamun urang sok masuk Islam nyaeta teh suatu kejembaran anu disimpan dina dada cahaya tapi lain ukur ngaku agama Islam monggo tapi urang al-amal kudu tidak amal. Rasulullah ge asup agama Islam tapi ngamal nya syariat Islam. Padahal teh yang dipikir itu agama lintas agama Islam. Tapi nah urang asup Islam kadang-kadang urang aya ngeunang harita teh kena hese moh. Lamun urang dipikir itu aya nu jami ka bunga komo lamun kudu garuna jami ya eta leuwih ka bunga pisan urang teh. Mana urang lamun ninggal kana sebagian keterangan urang teh kade paur ka bina-bina anu tadi teh kade urang lamun urang poho ka Allah tara dikir ka Allah eta teh ciri-ciri jalma anu munafik sebagian keterangan. Bener anu kadang-kadang dikir kadang-kadang dia dikirna mohon kadang-kadang urang jalma anu sakedik nya yelingna eta ciri-ciri jalma anu mana munafik. Dina Al-Qur'an dijelaskeun innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum idza qamu ila sholati qamu kusala. Dek sholat kusal hara rese dek sholat kan eta teh ciri lamun ninggal kena ayat anu teh kayatna yuraunan nasa wa la yaquruna Allah illa qalila. Pria kajalma-jalma jeung sakedik dikirna ka Gusti eta ciri-ciri jalma anu maot ulama teu nalangsa bujung-bujung kana ceurik ngalasan oge teh eta teh cirina jalma anu maot hatena poe atina teu ingat kana diri pribadina mana urang teu ingat kana mau cek hadis urang pek urang punten
dunya saseueur sederna kaya urang rek hirup salamina 1000 tahun buru-buru urang eta urang gagancangan dina ibadah kaya urang rek maot yusukan osok kitu tah osok ieu mah dia terus teh osok kitu tah ari urang ayeuna teh ya Allah kan poho karena orang amal akhirat mohon tilap orang teh kaya orang teh sebagian keterangan nyata orang teh ka anak ka goribun apa orang teh kaya orang teh mumbara di alam dunia berarti setiap mumbara pasti orang suatu saat bakal leungit di alam dunia mau teh nabi mudah-mudahan ieu acara pangosannya ayeuna teh pada jam 8 insyaallah rutin asa kitu bae kan KPK tuh mudah-mudahan urang nyet kana maot buru-buru urang nyaeta qasrul amal hardina buru-buru gagancangan ieu masalah amal pi akhiratin calis amal pi akhiratin kalangkungan ilmu kalangkungan yusra kalangkungan dunya nyaeta urang mampu ngajalankeun kana amal-amal kan matak nyalametkeun dunya akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin kirang aku nah haturkeun sadaya mudah-mudahan kita terus nanti masalah keterangan dapatnya mudah-mudahan dina masalah kakareon pribados mudah-mudahan Allah taala dina saat ayeuna ngalusurkeun taufik sareng hidayah sareng magfirah Allah taala amin ya Allah ya rabbal alamin kita sakitu bae kabetul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bina sadacana urang ngajak puntennya urang haos marhaba ieu teh kusuk waktos ari tabasumah